Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta simkuring Elinda Ningsih. Simkuring ngawulang di kelas 10 di SMK Negeri 3 Karawang. Di dia simkuring bade medar ngeunaan dongeng. Semoga di urang dikalitan. Ayeuna urang ngabahas ngeunaan wangenan dongeng. Dongeng nyaeta carita rekaan anu mere kesan pamohalan tur ukuranana parondok. Kesan pamohalan dina dongeng upamana bae. Aya sasatoan bisa nyarita, tatangkalan bisa pindah-pindah tempat, jalma bisa robah wujud, jeung bisa lempang di luhureun cai. Eusi jeung sumebarna dongeng. Eusi dongeng teh umumna ngandung atikan moral. Upamana bae, jalma bener tangtu menang pahala, jalma sangtu bakal menang siksa atawa cilaka. Dongeng teh karya Balarea, hartina tara kanyahoan saha anu ngaranna sumebarna sacara lisan, jadi dongeng didongengkeun deui. Munasabah mah aya hiji dongeng mibanda rupa-rupa versi. Salajengna di dieu ngabahas ngeunaan jenis-jenis dongeng, di mana dongeng aya nu disebat dongeng sasatoan, dongeng sasakala, dongeng mite atau napi mitos, dongeng jalma biasa, dongeng babad. Ayeuna urang pedar hiji-hiji ngeunaan jenis-jenis dongeng. Anu kahiji nyaeta dongeng sasatoan atau napi fabel. Dongeng sasatoan nyaeta dongeng anu na sasatoan sarta paripolahna dicaritakeun kawas jelema. Upamana bae bisa nyarita jeung ngagunakeun akal pikiran. Contona sakadang kuya jeung sakadang monyet, maung jeung buhaya. Lajeng nu kadua nyaeta dongeng sasakala atau nepi legenda. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun asal muasalna kajadian hiji tempat, barang, sasatoan atawa tutuwuhan. Contoh sasak di dieu nyaeta sasakala Situ Bagendit, sasala Gunung Tangkuban Parahu jeung rea-reana deui. Contoh jenis-jenis dongeng anu katilu nyaeta dongeng babad atanapi sage. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kajadian atawa jalma anu ngandung unsur sajarah. Contona dongeng Kian Santang, dongeng Syekh Abdul Muhyi sareng Readi. Salajengna nyaeta dongeng kahirupan jalma biasa atanapi farabel. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun jalma biasa. Contona anu paling kamasyhur di Sunda nyaeta dongeng-dongeng si Kabayan. Salajengna dongeng mite atanapi mitos. Nyaeta carita dongeng anu eusina patali jeung kapercayaan masyarakat kana lelembut atawa hal-hal gaib. Contona Nyi Roro Kidul, kuntilanak jeung rea-reana deui. Salajengna nyaeta ngeunaan unsur-unsur dongeng.